Sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala cabe. Monyet jeung kuya ngala cabe ka kebon patani. Monyet buru-buru ngahakanan cabe nu geus beureum. Monyet ladaeun terus ngucap seuhah. Patani kaluar tina saung. Monyet lumpat sedangkeun kuya katewak. Sabab lumpatna boyot. Geus kitu kuya ku patani di kurungan cenah isutna rek dipencit. Peutingna monyet ngadatangan kuya. Kuya nyaritakeun ka monyet yen manehna rek dikawinkeun ka anak patani. Monyet kabitaeun, tuluy manehna menta nukeran ka kuya. Si sakadang kuya kaluar tuluy sakadang monyet asup ka jero kurung. Isukna patani ngasah bedog maksudna rek mencit kuya nu di kurungan. Monyet reuas ngadenge patani rek mencit sato nu di kurungan. Loba akal monyet papaehan dina jero kurung. Barang patani muka kurung, patani reuas sabab di jero kurung lain kuya, tapi monyet pae. Monyet dialungkeun ka kebon, geus dialungkeun berebet monyet lumpat sateker kebe. Patani olohok sabab katipu ku kuya jeung monyet.